Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul qiyami ari ieu eta adab-adaban nyaring minan naumi tina sare. Iza kumta di mana-mana nyaring anjeun minan naumi tina sare falyakun mangka kudu bukti. Kudu aya naon awaluma mimitina perkara yajri anu berjalan ieu ma ala qalbika kana hate anjeun walisanika sareng lisan anjeun zikrallahi ta'ala eta zikir ka Allah ta'ala litap tatiha karena supaya ngamimitian anjeun yakzotaka dina nyaring anjeun bil khairi ku kasayan kama seperti perkara tah timuha anu nungtungan anjeun kana yakzoh bihi kalawan khair aidon deui wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum yaqidu mengket saha asyaitanu setan ala qafiyati ra'si ahadikum kana tutup sirah salah saurang ti antara aranjeun idza nalikana itu yaqidu huwa ari ahad nama eta sare ahad salasa uqadin kana 3 pirang-pirang beungkeutan yadribu nikelkeun ieu setan ala kulli uqdatin kana tiap-tiap beungkeutan makanaka di kana tempat anjeun alaika eta tetep ka anjeun lailun tawilun ari peuting anu lila farkud mangka kudu nyaring anjeun fa inistaiqozo mangka di mana-mana nyaring ahad wa zakaro sareng eling ieu ahad Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala in halat narima ngudar naon uqdatun talian atawa beungkeutan pa in tawaddoa tuluy lamun wudu si ahad in halat narima ngudar naon uqdatun beungkeutan pa in sholat tuluy lamun sholat si ahad in halat narima ngudar naon uqaduhu pirang-pirang beungkeutan itu setan kulluha tegasna sakabeh uqad pasbaha tuluy salat subuh itu si ahad nasyiton barina sumanget thayyiban nafsi anu alus hatena atawa anu sae dirina wa illa sareng lamun henteu asbaha mangka salat subuh itu si wa ila sareng lamun henteu nasyid asbaha mangka salat subuh itu si ahad khabisan nafsi bari anu goreng dirina kaslana bari anu malas wajtahid sareng kudu sungguh-sungguh si ahad anjeun ayakuna kana yen aya naon kiamuka nyaring anjeun qabla tulu'il fajri samemeh bijil fajar litu sholliya supaya salat anjeun asubha kana salat subuh awalal waqti dina awal waktu wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis suila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ari lapad suila rasul suila ditaro saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayul a'mali ari naon pirang-pirang amal afdolu eta anu langkung utama qala ngadauh nabi as-sholatu eta salat li awwali waqtiha dina mimiti waktu salat wahzar sareng kudu ninggalkeun anjeun kulal hazari kalawan sakabehna ngajauhan min antakumati yen nyaring anjeun mutaakhiran barina anu pandeuri patakhirus sholati mangka ari ngakhirkeun salat an waqtiha tina waktuna salat bila uzrin sahihin kalawan teu aya udur anu sahih minazunubil kabairi eta tina pirang-pirang dosa anu gede
Qala ta'ala ngadau Allah ta'ala. Pawailul lil musallin allazina hum eta pikeun jalma-jalma anu sarolat. Allazina tegesna anu hum ari itu lazi an sholatihim tina sholatna lazina sahun eta anu talangke. Qala ngadau sa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hum ari itu jalma-jalma allazina eta jalma-jalma yuakhiruna anu ngakhirkeun ieu lazina as-sholata kana salat anu waktiha tina waktuna salat. Wa waroda sareng datang ieu hadis ayadon deui anna rajulan sayaktosna hiji lalaki zukiro eta dicarioskeun indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakila teras dicarioskeun ieu rajul mazalah teu eureun-eureun ieu rajul na iman eta sare hatta asbaha nepikeun ka subuh ieu rajul. Maqamah teu hudang ieu rajul teu ngadegkeun ieu rajul ila sholati kana salat. Faqala teras ngadauh Rasul bala ngiihan saha asyaitanu setan pi udunihi dina ceulikna ieu si Ahad. Waman sareng ari saha jalma kana eta bukti ieu eman kadzalika eta saperti mazkur faqad soro maka jadi ieu eman teh la ya'i eta henteu ngumpulkeun eman syai'an kana hiji perkara minal khairi tina kasayan. Wala tu'athiru sareng henteu napakan pihi di ieu eman naon mau'izatun mau'idhah. Wallahu a'lamu bishawab.